kocok stasiun TV bobodoran urang Sunda. Borok kocok stasiun TV barudakna urang Sunda. Apa gawean sapopo wahai iwal usil. Borok kocok stasiun TV barudakna tukang usil. Borok kocok hayu urang bogon jagan. Buang kapusingna pijen karungsingna, tonton terus di channel Borok Kocok Station. Aduh, hirup, aing nganggur kieu mah kopi teu boga, rokok teu boga, kabogoh direbut batur. Hirup, aing kudu kasih Agus ya mah. Biasana saya teh sok boga duit di si RT. Ya wadah kalau baki di kamari dari kumahan mulanya kita. Telepon nih. Halo Gus, Halo. ke mana Ya orang ke rumah mobil. Nggak mobil aing mah. Buruan lah tadi ya ke pos ya. Kayak orang sering tadinya kapos. Tapi lamun ka dieu toko mau kopi jeung ngerokok. Urang teh isuk-isuk can ngerokok jeung kopi ya. Oh, siap. Mana gawe tengah menta we, jeung menta. Mana mah dengar di pen. Ai pan ganggu atuh Gus Tuh, bae kayak orang tadinya sebelum deui kapok kieu can angus rumah mobil. Oh, nuhun bro. Siap. Kemana Agus? Udah teh tuh tanya kawas kapapona kepo. Buat jelema edan. Kemana gue soal kopi? Tuh, ternyatanya kaos kapapana beli kepo maneh mah. Ada kapan aja mana ini bisa rapi kieu gaya euy. Biasa we, diajar ngaji Gus. Diajar ngaji. Siga menteri agama. Buat jelema edan. Tah, ya, kopi. Gitu Gus Aduh, ora yo. Rokok nama ngeunah sabatang. kan bae atuh. Bukan mah rantai lah orang. Nya atuh sedak keur kieu mah cok. Urang gesek usaha keur kieu mah. Aduh, ripuh urang oge. Usaha urang hampir bangkrut. Memang usaha naon gitu. Mana teu apal urang usaha. Ada apa nya teh apaan orang teh nyaho teh maneh. Urang geus lila ternak cacing. Anak cacing kok mah bisa pahit gitu. Nganda. Tuku korona kieu mah. Parah ya. Cacing urang teh. Ya mah bener diajak ngobrol poin di hari jeung hari we mah. Atuh aing ngirang minum kopina atuh sia teh digenyog-genyog we tuh. Ada abang mana marah rese atuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Abi rek belajar ngaos deui. Oh, nya sok kalebet. Ay, Kang Ucing terbalik pisan. Nyokor minum kopi kalah katabrak, set. Oh, dia mah. Aduh kabura euy. Lain kula naon ieu motor lamun tekop nang nganggur sakang nabrak. Terus kesombong sia mah. Lain kitu aduh. Songong teh. Lain urang teh butuh duit. Tah motor ieu dijual euy. Sabaraha? Murah euy, 20 juta. 10 juta Gus. Oh,
Ini asa hararipu teuing, duit 30 juta. Eta mah saya paling rek nawarkeun motor, tapi rek ngahina ka urang, gomeh urang keur ngalangur. Oh, juga. Cik atuh urang ngajaran heula motorna. Oke, atuh mah meuli sok. Bukan heula. Sok. Apaan? Aus gagal. Gus. Fotokeun atuh. Bladi urang fotokeun. Siga patong numpak gajah. Keos ya. Bentang kira aing. Siapa teh benar pisan aing mah. Aduh, aing mana rek meuli moal. Lupa naik wae atuh. Orang mah fotoan hungkul cik euy. Aing mah kan. Aing bisa kenapa yuk. Aing mah Panas dipoto, Bisa. kuring dia teh. kacau pisan. Naon deui ieu? Bisa dicobian dalam tong sing. Sok Aya wae mana bagus euy. Atuh sugan we, aku kabeuli aya milik aya rezekina. Oh bener Gus, oh bener. Kait beli kemana euy? Ada pelek. Abi aus enggak. Kumaha ya tengah hurung kanana? Aduh, aing kieu ye. Tah. Abong di kampung teu bisa. Pikir cobaan lah moal. Wah, atuh da teu bisa kan kuring mah. Tawana atuh sama aing. Aing mah. Boga batuan warungnya. Awas aing mah ini. Bawa lagi percuma. Oh jijik lah. Biar. Kamu lain eta. Nah, Tapi kumaha Gus? Kopi teh can diinum ku urang. Teh hayang teh tadi di maneh teh. Aing ah. tabungan mana atuh ongkoh minta kopi ka urang geus dibere harare saya ngilup minumna nya atuh. Dari we katabrak ku Kang Uci. Sampura aing. Coba jeruk ke jeruk. Aja kumaha tos dieueut susuna. Atos atuh. Hehehehe. Oh saya ari kitu mah ame cerdas. Sok mulai diajar ngaos ayeuna. Siap atuh. Ba fatah a kaf domau dibaca Bakaka. bakoku aja. Hehehehe. Aduh, hampurakut. Pamerek dijual lah. Kebongan atuh naik maneh teh umur-umur. Boro-boro menang awewe. Mumpung menang warisan ieu mah. Urang ge hayang ganti ke motor sport tutut lah. Hampurak pisan urang mah. Sok dajat deui nu bener nya. Ba fatatain an ta pastain in ta do matain u dibaca Bantingku. bantintun aja. Toy, kenal didinya apa main motor angar we jomo ah. Iya, urang ka jual si kukut, miliknya ke motor sport. Kebenaran pisan tah urang jual saya lah urang mah 70 juta Tuker tambah we jeung si kukut atuh. si ngone nama sabaraha didinya Didinya atuh nu nambah. dengan magelo kira aku urang kudu nama Itu ge atuh motor itu kabonceng artis. rek artis ke rek ngaboceng generowo ke urang mah teu paduli anu kuku mah urang kudu 70 juta Eta ternyata komplit. iya dong komplit atuh Tah kebeneran mumpung urang menang warisan, geus urang beuli we nya. ya oke Deal. Gak gede nama motor dia mah. Jalan-jalan sugan we menang awewe nu bahenol. Aja naha asa beuki ngaco ih. Ari aja tos susu naon. Buat susu sapi, tapi sapina keliar. Hehehehe. Sakalian we tuang kolecen. Ah, neng mah kemana wae. Abi ulang kolecer mah atuh beuki lieur. Oh itu motor teh
motor Pak. Pak, saya punten. Saya di debt collector ya teh. Dia kumargi motor teh atas 4 bulan. Enggakna ya teh. Oke. Kayak surat jalan tuh. Aduh, tapi kuringan. Katipu kunaon kan? Ini mesin motor direncangan nyari kamu terus lunas. Kete, iya lu sanes. Iya, motor sana. Ya, buatan SMP-nya imanya. Kumaha kabar? Alhamdulillah, sabar. Lu bukan ngobrol. Oh, Kang Siarohan iya. Yuk, hari itu dulu. Siap. Lu, hari inget dirinya hati, inget kira SMP. Ibu si hati ini hampir nggak poe segala. Allah udah nggak ingat didinya pas di kantin dah gini. Dahar bal-balan aku hiji, dahar maji gini nggak boleh. Terus kumaha tuh masalah motor urang eta? Geus kieu we isukan didinya ngilu jeung urang ka kantor. Nyaho beres we eta. Oke, siap. Nuna tulunya. Siap. Yang pisan. Jeruk makan jeruk. Telurnya di bawah. Rock me, baby.